Beda dijelasin. Mangga nya. Kumaha teh gambaran gitu nya. Nya gambaran Kaitan tentang kehidupan urang gitu nya. Intina panginten kieu. Bubur beureum, bubur bodas. Kana ari sepuh kapungkur mah anu tadi teh api. Lamun bade aya acara naon-naon teh gitu nya. Tara lepas tinu namina bubur beureum, bubur bodas keapikan hidup sehari-hari. Sampai urang masihan dipasihan nami oge ku ibu urang nya leres Kang. kan sok aya nyaros kitu. Ngaranna tong diruksak. Urang teh di bubur beureum di bubur bodas nami teh ya gitu nya eta anu salah-olah keapikanana disakalakeun. Pada intina bubur beureum bubur bodas ieu lebihnya kana diri teh anu tadi. Saur sepuh bahwa urang diciptakeun teh tina acining cai, acining angin, acining sini gitu nya, acining bumi. Nah, jadi di dia orang terus nyampak sadayana dina lumpur ieu. Caina aya, angin aya gitu. Jadi intina mah urang anu tadi teh lebih tawadu. Naon sih anu bade dibanggakeun ku urang teh? Gitu. Bahwa urang teh gitu. Asalna ge gitu. Malahan upami saur anu sok jararah ka dieu upami urang jaroh ka dieu teh cenah balik ka asal. Bahwa urang teh asalna ge ti Allah. Gitu jasad urang gitu begitu we teh bakal balik deui gitu. Kana taneuh deui, kana cai deui, gitu nya kana seuneu deui, kana bumi deui. Ya ieu salah satu pokoknya bahwa urang gitu asal mula lah gitu ya. Anu disebat 4 ke 5 pancar. Jadi urang di dieu gitu nya urang teh gitu. Jadi lebih karena diri gitu. Tah anu disebat ke abdi disakralkeun teh sih aya naon gitu di situs Kawasibuni. Oh ternyata ilmu-ilmuna teh sangat mendidik sekali gitu. Imet gitu. Bahwa orang hirup teh anu tadi teh kumaha urang sara hirup antara urang jeung urang. Kumaha urang antara hirup urang jeung taneuh. Kumaha urang sara urang hirup jeung cai. Jeung seuneu gitu. Jadi seolah-olah lamun urang ngadeukeutan cai gitu saur sepuh ngadeukeutan taneuh, nya ngadeukeutan dulur urang gitu. Supaya urang leuwih nyaah lah intina mah. Gunung ulah sampai di dugulan gitu meureunna. Anu dampakna meureunna di mana gunung-gunung cai saat di mana musim hujan kabanjiran. Nya meureun salah urang gitu. Teh maksudna urang supaya makin eling lah gitu nya kana asal urang gitu. Jadi ngaruksak urang alam teh nya wancina geus sarua ngaruksak urang. Kang Mas Raja kenapa? Ka Masjid Agung. Masjid Agung. Setelah di Bubur beureum bubur bodas ieu naon Kang? Ieu naon Kang? Ieu teh namina eyang namina Masjid Agung. Janten kapungkur kantos salah sawios leluhur anu namina Eyang Haji Pertala. Eyang Haji Pertala. Pertala. Atau napi Eyang Haji Pertolo nya eta kan saur orang suku Jawa lah panggilanna. Jadi misalnya mah Eyang Haji Pertala, Eyang Pertala. Kantos tapakur dia ya pada akhirnya dina hasil tapakur terus anjeunna masih hanami bahwa ieu nah dina Masjid Agung. Jadi maksudna kieu filosofi. Ari namina masjid ada teh tempat kasucian, tempat suci gitu. Sekalipun misalnya teh mah aya nu ngotoran tetep bahwa masjid itu tempat suci. Jadi tempatna ibadah. Nah, justru urang oge aya gitu. Di diri urang gitu itu namanya. Tempat suci ternyata anu teu bisa jeung alimun gitu nya, dibohongan gitu nya. Ku diri nyata hate anu leuwih jero. So kadang-kadang bibir A, kadang-kadang hate mah B gitu. Kadang-kadang si hate teh lamun diajak ngebohong sok aya nu nolak. Nah, jadi intina di mana urang munajat anu maha kawasa. Anu tadi teh sejak intina mah da urang munajat barang benar segala rupi oge eta intina mah urang ibadah lanya anu maha kawasa. Jadi dina urang prak-prakan istilahna ngadoa teh terutama urang kudu bisa suci heula hatena gitu. Maksudna sucina hate teh ulah dibeungbeuratan lah gitu.
lempengkeun we urang mah munajatkeun we ku ikhlas bersihna hate gitu nya ikhlas namanya. Jadi ya seolah lambang kesesuaian. Jadi di mana orang ngaduakan mah kawasan kudu ikhlas istilahnya jeung hatena ge kudu bersih gitu. Jadi ya lambang kasucian lah gitu disebut Masjid Agung. Dan gitu filosofina anu tiasa ku abdi di sekilas dijabarkeun ana gitu. Satrah Buar mah memang panginten panjang kan mah kebagi seur keneh gitu nya. satu saya Ka kawas di Jalatuna. tadi di Masjid Agung orang atau saya di Kawas di Jalatuna. Kawas Jalatuna kan. Kumaha itu kan filosofina nah make Disebut Kawas di nah Jalatuna. gitu kan asa serem gitu kan Ya. ngopina teh asa gitu kan kawah Memang lumayan serem gitu nya. Meureun salah sawios pungkur yang berbaya yang berbaya kan yang tahu saja antara kawah-kawah kalau aya di dieu di paling panas. itu paling panas Dan tahu kawah-kawah nu aya di dieu nu sanesna. Nya disebatna teh jala tuna. Ai saur bahasa sepuh mah kan anu namanya jala teh kecriknya kecrik Gerak. kan tuna teh simpen. Jadi kieu. Ieu teh gamaran.